Ya, abis mana kucing? Naon ehan? Pak, Yang tuh kali tinggali ke ece yang tinggali. Oh, ya kucing nanti mau ibadah. Di mana ya tuh kucing teh? Kucingnya kabur teh Pak enggak. Kucingnya kabur. Kan dia bawa di pangku kan dia ehan. Tah gitu gitu. Ibadah kieu. Oh teh ditu di jalan. Kedengaran ku ehan. tos, Naon? Si naon ngaranna teh? semut, Si Cimot. Atuh cimot langsung dipake ditekan TV meureunna. sana si Roci, remote. Si Cimotnya ieu teh ngaranna teh. Meni alus kieu nya tuh. Untuk kaget tingali. Mau dibadag nya. Kaki atunya popeng ehan ka dieu. Euceut ek miwarang. Wayahna nya pangmeserkeun samara ka warung. Euceut rek masak. Nya pangmeserkeun pecin, tarasi, uyah. Naon? Tak, Pecin, pecin, tarasi, ya, uyah. Di, nya urang ngaluar. Di. Nya masyarakat itu ka warung Iwan di atas ku aja di dieu. gitu. Hah? Ehan? Nah, ieu mah sanes pecin tarasi jeung uyah. Ieu mah namina teh bawang, kecap, sareng masako. Kapan tadi cek ece teh? Pecin, tarasi, uyah. Tisuk apal-apal heula ieu getoskeun di ka warung nya. Ye, ku ece di watosan di heula. Pecin, tarasi, uyah. Gerak kieu atuh ame ehan teu poho deui mah. Ku ece dipasihan dilagukeun nya. Apalkeun di jalan pas dugi ka warung. Pecin, tarasi, uyah. Pecin, tarasi, uyah. Pecin, tarasi, uyah. Pecin, tarasi, rejeng, uyah. Cik sok ehan. Pecin, tarasi, uyah. Pecin, tarasi, uyah. Pecin, tarasi, uyah. Pecin, tarasi, uyah. Pecin, tarasi, rejeng, uyah. Ini makan lepat tuh tingali masako bawang sareng kecap atupat aja jadi lieur nya engke kumaha bade masak lepat samara mah atos jik ku ehan getoskeun di ka warung watoskeun ieu mah lepat nya jik ka warung watoskeun heula sakedap ke urang pasaknya di dieu sok ehan ieu mah sanes pecin tarasi uyah ieu mah obat ehan Tapi kita diliur lah. aduh ece kalah pening maden maksud ece mah lieur teh lain lieur mastaka sirah ehan lieur ehan tadi lepat meser kalah kanyanak bawang kecap sareng masako ayeuna di piwarang tarasi kalah nyanak deui obat lieur pecet naon pecin tarasi uyah pecin tarasi uyah pecin tarasi
tarasi uya pecinta rasi rejen uya ta eta cewek udah bisa salah deui bisa kata kalah lieuleun deui si Mang Warung kieu atuh ka dieu enak sok ka dieu kaharep saeutik ku cita ditanya kapan ayeuna mah keur corona nya perang corona tah ieu nu sok di dieu teh naon Korong. Mungkin tidak apa lah kieu mah korong lain corona tapi corona jadi kan ayeuna mah sakola teh geuningan usum daringnya apal daring hah Teu. daring teh nu sok dipake ngalalauk oh jaring eta budak ieu bacar apaleun daring atuh naon ari daring teh diajar di bumi nya muhun tacik ehan di kantos di sekolah di SD teh diajarkeun naon ku ibu guru teh Nyanyi. oh nyanyi cing sok ehan nyanyi naon anu tiasa tuh cenah cek Mang Anang mah bisa teh nyanyi balonku apa nya teh tiasa balonku ada Lima. rupa-rupa warnanya mikan si tarik langsung tarik atuh kan ditutut tinggal sok siap Balonku Angge ieu na, ada Dani. 5 rupa-rupa warnanya. hijau kuning kelabu merah muda dan biru. Meletus balon hijau kacau. Balonku tinggal 4, ku pegang erat-erat. kelas SD terus bisa nyanyi pelang teh lagu iya lagu cicak-cicak cicak-cicak di dinding diam-diam merayap datang seekor nyamuk hap lalu Ditangkap. ditangkap kayak kue hante pas hap lalu di lagu itu besok diajar naon ku ibu guru TPR ngedamel naon sindiran diajarkeun teu cing sok atuh kumaha kaditu mayuna ehan teh kumaha sindiran teh si tarik Aya manuk tina pager tina sukuna aya bola. Amun urang hayang pintar kudu getol ka sakola. oh hebat dina Pager. nah sukuna aya bola lamun urang hayang pinter kudu getol ka sakola. ka sakola oh laras pisannya saya pisan sindiranana janten hante ayeuna mah kudu getol kudu rajin ka sakola ngara engke jagana sukses nah cita-cita yang jadi naon oh yang jadi naon cita-cita kan seueur cita-cita mah yang jadi naon cita-cita oh yang jadi tentara Mang Eden tentara mah hebat kayaknya biasa nembak bari nembak naon kan ke hah nembak naon Nembak cewek. hah ulah nembak awewe leutik keneh ya jadi tentara mah urang teh tiasa ngajaga negara Indonesia hebat cing sok tatih aku ecer di tes sok tatih tentara mah kudu bisa baris berbaris sok siap kali ku ehana cing cobaan siap brak Siap. Gerak. lencang kanan gerak hormat gerak tegak
berbaris kayak bahasa Indonesia. Ulang teh kapan kudu tiasa ku bahasa Sundana. Tah, cing sok ayeuna ku ece dipandu deui. Siap. Haruras. Naon cihari ras teh? Haruras teh ehan kedah. Siap. Brak. Balik kali siap. Haruras. Siap, Brak. Nah, logodor. Cekok. Naon bener cekok teh? Kencang kanan. Nah, siap tina haruras. Haruras. Logodor. Jekuk. Ye. Logodor, jekuk. Nah, siapnya balikan nih. Logodor. Jekuk. Oh, gitu. Sarerap. Yang salah rap teh, Cek. Alah, eta hormat. Gerak, siap. Sarerap. Atuh ulah ketut. Sarerap, tegas kada kudu tegas. Siap. Sarerap. Kulapes jepret. Rapis jepret teh. Kulapes jepret lamun ehantos hormat kulapes jepret tegak rak kahandapkeun. Nah cik cobian kulap cobian hormat kulapes jepret. Nah cik sok ek di cobian deui nya. Oh siap. Haruras. Kulape sarerap. Sarerap bah. Hormat balik adik ah. Siap awas. Sarerap. Lucu. Konsentrasi siap balik adik. Logodor cekok. Kulapes jepret. Kulapes jepret teh hande pananganna urang kadikadapkeun. Masih keneh kieu upami cobian. Awas, konsentrasi. Haruras. Kulapes jepret. Acan berarti kulapes jepret make lamun tos kieu tapi kieu. Siap, awas. Sarerap. Kulapes jepret. Logodor jekok. Kulapes jepret. Logodor kakenca. Kulapes jepret. Nah, itu. Pintem ada bisaeun ayeuna mah. Ya, geus bisaeun ku bahasa Sunda. Ah, geus sok atuh ayeuna mah cerik deui. Batnya. Jadi cita-cita teh hoyong jantan tentara coba ieu ehan teh nya. Ti sok kumaha sakali disindirana sing tarik tu tadi. Aya manuk tina pager, tina sukuna aya bola. Amun urang yang pintar kudu getol ka sakola. Oh, dan kudu gitu kak Sakola. ya yuk cehan ka dieu bola teh gaduh lagu kan teh geus sarua bah teh ka heula hayang apal alim laguna. Oh laguna teh eueuh mah bola teh aku anak setan. Lalu aku anak setan. Naon Aku atuh anak kuat. Anak sehat. Pokoknya aku anak sehat api apalnya jadi salah jadi lain aku anak setan ya. Oh, Cik yo laguna teh. Aku anak setan, tubuhku bau menyan. Aku anak sehat, tubuhku kuat. Oh, bisa.
Aku anak sehat, tubuhku kuat. Karena ibuku rajin busiat. Karena ibuku rajin Dan Dan cermat. Ya, sabab naon semenjak aku kecil ditimbang selalu ya selalu diberi ASI sareng makanan ragaji. bergizi. Oh, bergizi. Bisaan kan seurangnya lagu anak-anak teh jadi kudu apal ehan teh nya tadi ge anu sindiran kan nya lamun kan tiasa dilagukeun aya manuk dina pager dan make bola lamun urang hayang pinter kudu beto ka sakola tuh magic gara misalnya dari itu tadi tarasi pecin cing sok lagukeun deui tuh tinggal ditagukeun ka ditu bisa salah sok sing tarik tarasi tiba ari pecin tarasi uyah pecin tarasi uyah pecin tarasi rejen uyah cing sok cobaan pecin tarasi uyah pecin tarasi uyah pecin tarasi uyah pecin tarasi grejeng uyah itu aya mama deh jika ada salah besok nya bari lempang teh bari apal-apal teh bari lempang teh pecin tarasi uyah cing sok